Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah Kang, baraya kalersan abdi nuju di bumi na Om Adit. Anjeuna anggean ya kolecer di Gunung Sabri. Biasalah kami mah Gunung Sabri nyaditnya. Aya kurang lebihna kolecer anjeuna. Nu ieu mah nembean nyaditnya. Nembe bahan naon dit ya dit? Bahan suren bodas. Tah simpain oge kengengan anjeuna termasuk barung bungna gitu tah. Kitu lindit. Kumaha dia tuh dit? Urang reviewan hiji-hiji we atuh nya. Boleh. Tah urang mulai tinu ieu lah dit, sok monggo. Nya. Eta ukuran baraha? Ukuran 2 genep kanggo angin sedang lah. Oh, ukuran 2 genep kanggo angin sedang level hiji lah gitu nya. Baju level 2 kuateun. Tah, lain coba. Eta bahan naon? Suren bodas keneh. Oh, suren bodas. Itu cenah baraya. Oh iya, nembean direnov. Ketipu. Aya hatean. Hate terdalam coba. Mana sih? Oh, tah ieu tah. Ya. Panjang di Narupama. Tuh narupana mah. Narupaan. Tapi abdi ninggal ieu tah nu tilu mah ngajarangjang waletnya. Baraya garaya lah gitu tuh. Ieu kanggo angin. Eta bahan naon? Suren. Apa? Bodas sami. Oh, pakai suren. Ya baraya da kalersan aja nama anggeanana suren hungkul. Gitu. Sanes alin suren teh gitu kelebihanna kuat. Ya. Sareng kapoe teh sok dijieul jurig. Jebrak asa jebrok ieu mah euy. Jebrak lah. Tah nya. Contoh lainnya. Kurang lebihna nya. Pelai anggean di dieu mah kos kieu. Pelai baraha eta dit? Oh, eta rahasianya. Pelai mah. Panama mayat kalau. Suren bodas. Coba Om Adit nu eta tah anu tah nu bodas keneh heeh. Ya wes sami. Suren bodasnya. Cobi. Eueuh eta. Biar bisa tak cucukuna tuh. Tah katinggalnya jangjang waletna tuh mendekat gitu. Aduh. Itu pokoknya mah ngan ieu teh aya minusna nyaditnya. Aya minusan ya. Minusna anginna teh aya gitu. Cobi tah. Nah, berenang gitu tah ieu. Bahan naon ieu? Mini beureum. Nah. Bahanan tos sataun. Mohon. Tos lamun cek bahasa ieu mah tos menang nimbun lah gitu. Iya teh si mini teh gitu. Mung merenang tahun ayeuna mah henteu kaayaan pisan nya ditnya teu kacobian pisan. Anu ieu teh gitu. Nu mini teh tanya baraya upami saha we anu ngalangkung ke Kampung Sukarame tah jalan ieu sok we mampir ka dieu tah ka Om Adit nya da wabil khusus anu penggemar kolecer unggul mah. Nah gitu. Oh iya suren bodas. Oh. Nu mana ya dit? Oh anu nembean ngadamel ya ge suren bodas teu acan kacobian da kumargi anginna teu aya gitu. Ya. Da upami dina ukuran mah teu barenten jauh nya ditnya. Nitih di 2 genepan nya. Itu di 2 genep. Mohon depan saali gitu. Tah ayeuna ieu naon tah nu ieu asa rada beda ieu barung bungna ieu.
tak cari teh Suren beureum kan suren bodas. suren bodas. Tah bahan suren bodas pemirsa. Gitu. Mun telepat mah iman tos kacobiannya. Tos kacobian. Alhamdulillah. Anu ieu mah rada luar biasa lah gitu. Ya milih teu percanten mah aya videona, ku abdi mungkin ditinggalkeun videona. Cek ewer-ewer. Rewer. Taya nu hiji deun Kang. Mun ieu teh hiji dia teh panasaran. Bahan bayur. Dina bahan bayur. Yang terang. Mohon. Alhamdulillah dina nama kada ieu Nya, ada kayak bahan saya gitu lah. ya. Mana mah anginan teu Mohon. manteng di teh. Nya. Masih kene panasaran. Pecakeun kene. Dina bahan bayur. Ya. Tapi kamari pas dicobain mah alhamdulillah nyeditnya. Ieu teh. Kerep nage suaradana Mhm. uleut mun di suren makan beres. Nya, Alhamdulillah ya pos teu jauh bentan pos isuk. terus duduk mohon dina ieuna gitu. Tuh ieu teh. Mohon. Ya, kieu lah kurang lebihna. Ieu teh teu acan dirapihan deui, teu acan dinanaonkeun deui lah gitu nya hoyong nama digegantang di mun nyeditnya. Ya. Ieu teh nganda rada leuleus jeung barea ninggal anginna teu aya mah gitu. Ieu teh. Di herobiheun kene. Gitu. Matak aing tos parasti mah insyaallah gitu. Sadayana ge di karasepan lah gitu nya. Mung da ai kami mah gitu nya. Anggean simpaina 3 nyeditnya. 3 lah gitu. Sadayana 10 lah. Sareng beribu. Nyata gitu ai tiasa nyalira mah pan tiasa di ieu ku nyalira gitu. Karago. Tah eta. Tah uratna tah. Suren mah kieu nyaditnya. Si uratna teh gitu. Nya meureunana ai anu tos terang mah paham lah gitunya. Ketika abdi nyebatkeun bahan naon pasti tos uninga gitu. Nu ieu mah nembe sakali ngecet, nu ieu mah. Udah dihampas deui. Nya. Ini kasih ngagarelang harerang teh nyaditnya gitu. Bagian finishingna nu ada lami mah ribet. Heeh. Sesah ieu dirarapi teh. Udah sabar. Ya eta. Coba orang balikin orang tinggalian tongong nanya. Tahnya kirang lebihna pengkerna atau tongongna terus gitu. Alhamdulillah di tahun ayeuna mah nambihan kolecer teh teu disangka-sangka. Ya. Awal nama da di Pasihan nu sageung kitu hiji buatan Gunung Putri. Mungnya seueur robiheun nya ditnya. Gitu. Da sugan teh tahun ayeuna anginna bakal sae gitu geuningan teu. Gitu nya 1 jutaan cenah tuh. Mangga tah nu ieu tah. Nu ieu ge da terus kacobian mah 1 jutaan tah. Meureunna ayeuna lamun dina 1 juta sok we kalikeun teh sabaraha hiji gitu ye. Itu 7 cenah nyaditnya. Encan itu 2 deui, 3 deui. Terusan abdi ge nuju mesen anu ki Sampang, da abdi penasaran. Mobil khusus da ai adit mah anggeanana suren sadayana kami abdi mah aya bayur, aya mini, aya tisuk, aya suren, tah ieu suren teh mana sih? Oh tahnya tanu ieu tah suren. Ieu nembean lah karena da penasaran kamari ninggal anu ieu gitu nya. Gawena suren kos kumaha jadi kabita gitu. Insyaallah bade nambean teh anu ki Sampang meureunnan tah. Ku sabab da abdi mah koleksi resep gitu jadi penasaran bahan ieu kumaha gitu kan upami anu entos tangtos gitu nya nyata dina suren gitu. Entak tah ajeuna mah gitu nya. Suren sadayana gitu. Kapoe teh raos. Nasarana teh duh. Suren mah. Jengkol ge lu diraos ngan sesat. Nama jengkol. Di daerah Nya di daerah Cipanas mah jengkol teh gitu. Mimilikan lah nya. Jengkol mah gitu. Hah? Kasebat langka gitu. Ya, mohon. Langka. Jadi daerah Jomo masuk jengkol teh
gitu. Tah meureunnan ieu gitu kurang lebihna nya bilih aya nu penasaran meureunnan eta kumaha gawena tah paling abdi bisa ninggalkeun nu ieu mah tos insyaallah lah gitunya dina Suren Bodas aya videona beuh sok mangga 1 jutaan yang berenang sakitu lah baraya lah kurang lebihna hapunten anu kateda sok atunya bilih bade amung silaturahmi ka dieu mangga da dina grup KKS oge sok aktif nyeditnya nya dina grup KKS sok aktif nya kalersan ieu mah anggian Gunung Sabri kolecerna style Gunung Sabri kurang lebihna seperti ieu dina pelaina dina naonna lah gitunya tapi insyaallah kiateun di Gunung Putri Gunung Mohon insyaallah kiateun gitu Para opat ye tah. mohon Dina mah di Cipancu. ya Ieu opat dina mah di Cipancu. mohon nya ada sabab di Gunung Sabri teh emang kalersan bumi di dieu kaduana arek nonnya arek kokoleceran di Gunung Putri ataupun di Cipancu nyaditnya bingung kudang dananana gitu nyanakna gitu kieu terkecuali emang aya misalkan di salah satu baraha ayo ka dieu cenah tah angge we dangdanan oh mangga gitu nya langsung angkat gitu da nya hapunten oge ada rada kumanya ngareviewna rada kirang lengkap rada kirang ieu rada kagok oge gitu ya. Salah sip yang berenang sakitu kurang lebihna hatur nuhun khususna kangge penggemar kolecer lah gitunya Jadi kirang puas. nah atuh ieu we bilih misalkan rada penasaran ataupun kumaha aja lagi gaduheun sosial media video-video kolecer khususna aya dina TikTok nyaditnya nami TikTokna naon dit Bang Diu siap mungkin ku abdi dieukeun lah TikTokna tiasa di kepoan gitu ataupun bade nonnya bade kenalan ataupun kumaha tiasa langsung di DM atau di inbox gitu baraya menerima pesanan oge sih. nya bilih bade aya nu pesen mangga bade kolecerna bade barungna bade dangdananana nyaditnya siap pilih bade mesen mah gitu nya dina style nama kurang lebihna teu benten sareng nu entos-entos lah gitunya ataupun hargi oge tergantung ukuran. nah itu mohon sareng tiasa request oge nya gitu misalkan bentukna bade kumaha lah bebas lah gitu na intina mohon manu hoyong nya gitu baraya penutupan deui ya tapi teu anggeus ya gitulah inti namanya sok we amangan ka dieu atur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.